Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza judahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala lana 'idal fitri wal adha. Ashhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa man yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin nabiyil huda, allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal ihwan, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kalayan pitulung anu agung, kalayan inayah Allah anu maha kawasa. Alhamdulillah, yuswa urang parantos dugi deui kana ieu dinten. Dinten kemenangan kaum muslimin, tegesna dintenan Idul Adha. Sakumna kaum muslimin anu leres-leres imana ka Gusti nu Maha Suci, ka Allah Rabbul Izzati, emutanana dina ieu sasih Zulhijjah, terpusat kana amaliyah anu biasa dilaksanakeun dina eta sasih. Di antawisna nyaeta saum ti kaping hiji tug dugi ka kaping salapan, terutami dina yaumut tarwiyah sareng dina yaumul arafah anu pahalana kalintang ageungna. Takbir ikawit subuh yaumul arafah dugi ka asar akhir dinten tasyrik. Salat Idul Adha anu kautamianana langkung agung tinimang salat Idul Fitri,
margi ieu salat Idul Adha parantos tercantum dina Al-Qur'an sakumaha dawuhan Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Maka kudu salat lebaran Idul Adha aranjeun karena Allah sareng kedah mencit kurban aranjeun. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha disebut Idul Akbar. Hukum salatna baik salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha, Imam Syafi'i berdasarkan riwayat Imam Bukhari Muslim nganyatakeun bahwa selain salat anu 5 waktu eta hukumna sunnah. Namun eta salat Idul Fitri sinareng Idul Adha sunnatna sunnat muakkad, nyaeta sunat anu kedah dilaksanakeun ku sakumna kaum muslimin. Bahkan aya sebagian ulama anu nyebatkeun bahwa eta 2 salat Id teh hukumna fardu kifayah li'annaha min sya'airil Islam. Margi saenyana eta 2 salat Id teh setengah tina syiar agama Islam. Maka upami jalmi henteu ngalaksanakeun eta salat berarti eta jalmi tos ngalaworakeun kana agama Islam, kecuali aya uzur anu dimenangkeun ku syara seperti situasi pandemi ayeuna. Maka eta salat biasa dilaksanakeun di bumi masing-masing sakumaha anjuran pemerintah melalui kesepakatan majelis ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jalmi anu rajin ngumandangkeun takbir, tahmid sinareng tahlil dina wengian Id bakal mibanda akhlak anu mulia, ngarti kana dirina, sadar kana kaayaanana. Rehna manusia mah henteu aya daya, henteu aya upaya, mung Allah anu kagungan sifat Al-Ajib, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru, Al-Ghafarul Qahhar. Baka resep madep kajat anu maha kawasa, betah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu maha bijaksana, anu welas asih ka abdina kalayan ikhlas lillahi ta'ala. Kalayan takbir jalmi bakal kengeng pitulung ti anu agung, pangraksa ti anu maha kawasa, mual kagembang ku setan, mual kagoda ku nudurhaka, mual kabawa sakaba-kaba, margi tos ma'rifat ka pangeranana, istiqomah dina kahirupanana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di samping seueur jalmi anu kiwari tertimpa musibah, di saat jalmi bingung akan perekonomian anu semakin tidak menentu, kiwari oge seueur jalmi anu nuju kagunturan madu kacaahan gula, biasa jadi tamuna Allah, ziarah ka tanah suci, ibadah haji ka tanah Mekah Al-Mukarramah, salat arba'in di Madinah Al-Munawwarah, salat berjamaah di Masjidil Haram anu nilaina langkung ageng tinimang salat di masjid anu sanesna. Dina hadis anu diriwayatkeun ku Ibnu Jubair radhiyallahu anhu, Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, saurna sakali salat di masjid kaula langkung afdal tinimang salat 1000 kali di masjid anu sanesna kecuali Masjidil Haram. Sebab sekali salat di Masjidil Haram langkung afdal tinimang 1000 kali salat di masjid kaula, saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ibadah di tanah suci, tegasna di tanah haram, dibalas kalawan 100.000 kasayan. Nya kitu deui sawangsulna upami midamel kaawonan di tanah suci, tetapi di tanah haram balasanana oge bakal dilipat gandakan. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah haji merupakan penyempurnaan tina 4 pilar agama anu diwajibkeun Allah ka urang sadayana.
Ieu sadayana tiasa ditinggali tina ibadah-ibadah anu mangrupakeun rukun Islam. Di antawisna syahadat. Syahadat mangrupakeun ibadah hate karena syahadat mangrupakeun keyakinan dasar anu saterasna dilapatkeun kalayan lisan. Sementara salat nyaeta gerakan jasad. Salat mangrupakeun ibadah badani. Sasanes ti eta puasa. Puasa mangrupakeun sikap ngeuker diri. Nya kitu deui zakat. Zakat mangrupakeun ibadah hartawi. Maka sempurnalah ketika umat Islam bisa menunaikan pilar anu kalima dalam Islam, tegasna ngalaksanakeun ibadah haji. Sebab ibadah haji mangrupakeun pengembangan dari semua sisi tina opat ibadah anu tadi disebatkeun. Dari sinilah maka haji termasuk ibadah anu terakhir diwajibkan ke kaum muslimin nyata dina tahun ke-8 Hijriah. Hal ieu karena ibadah haji memerlukan segala perkara anu diperlukan ku opat rukun satu acana. Ibadah haji memerlukan landasan iman anu tertanam dina syahadat. Ibadah haji memerlukan tenaga jasmani jeung harta anu aya dina salat jeung zakat. Nya kitu deui, ibadah haji oge memerlukan sikap ngeuker diri seperti halna terkandung dina puasa. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Maka sing saha jalma anu tepkeun niatna dina bulan eta rek ngalaksanakeun haji, maka teu meunang jima, fasik sarta ngalanggar aturan salami ngalaksanakeunana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Betapa pengorbanan sareng perjuangan jalmi anu ngalaksanakeun ibadah haji, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nempatkeun pahala jalmi anu ngalaksanakeun ibadah haji kalayan didasari karena Allah Subhanahu wa taala sami sareng jalmi anu ngalaksanakeun jihad fi sabilillah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ayyul amali afdal fa'ala imanu billahi wa rasulihi. Qila summa madza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qila summa madza? Qala hajjun mabrur. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaros tentang amal. Amal naon anu paling utama? Rasul ngawaler iman ka Allah jeung Rasulna. Mantena ditaros deui, teras naon? Rasul ngawaler jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul oge ditaros, teras naon? Rasul ngawaler haji mabrur. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Haji mabrur teu aya balasanana kecuali surga. Sebab kangge meraih haji mabrur diperlukan jihad kangge ngalawan kecintaan kana harta supaya jiwa rela jeung lapang ngorbankeunana. Dibutuhkan jihad kangge ngalawan kecintaan kana sikap santai jeung rehat. Sebab haji memang ibadah anu capek, baik capek perjalanan maupun capek dina ngalaksanakeunana. Maka saking ageng pahalana nu mawi pantes Allah Subhanahu wa taala nyebutkeun dina Al-Qur'an lapan jihad kirang langkung 52 kali. Anu dimaksud jihad nyaeta midamel segala rupi kalayan sungguh-sungguh menghabiskan semua potensi, ngerahkeun segala kekuatan anu kalintang meriogikeunana kana pengorbanan. Kanjeng Nabi Ibrahim sareng Siti Hajar wantun ngorbankeun putrana dina waktos kaayaan eta murang kalih lucu nembe tiasa mapah. Anu dina waktos harita putrana nembe hiji bari kalintang di pikahoyongna. Langkung ironis deui Nabi Ismail anu masih kene alit di pasihan irhas ku Allah
kersa ngorbankeun dirina demi ngalaksanakeun tugas di Gusti Nu Maha Suci. Dina riwayat dicarioskeun waktu Nabi Ibrahim nyarioskeun impenanana ti Allah ka anu janten putrana yen mantena kedah mencit buah hatina tegasna mencit Nabi Ismail eta murang kali anu masih kene alit nyarios saurna, hei mama mangga geura pidamel ku mama, insyaallah mama bakal mendakan ka abdi serta bakal kauninga ku mama rehna abdi teh termasuk jalmi anu sabar. Saterasna Nabi Ismail unjukkan kanu janten ramana, wahai mama sakaacan mama mencit abdi bade wasiat ka mama, hiji talian panangan abdi ku mama kalayan tambang anu kuat bilih abdi gugurubugan engke keuna ka mama tangtos ngaraos nyeri. Kaduana kedengkeun pameunteun abdi kana taneuh supaya mama ulah ninggali kana pameunteun abdi. Margi upami mama ninggali pameunteun abdi, mama engke nyaah ka abdi anu akhirna henteu janten mencit abdi. Anu katiluna tahan acuk abdi ulah dugi kacretan ku getih bilih kirang pahalana sareng bilih katinggali ku ibu. Anu kaopat mung acuk namah pasikeun ka ibu supados janten peringatan. Anu kalima saurkeun ka ibu kedah sabar demi ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala. Anu kagenep ulah dicarioskeun ka ibu cara mencit sareng cara nalian panangan abdi. Anu katujuhna kade ulah aya murang kalih anu lebet ka bumi bilih kasedih ibu timbul deui. Anu kadalapan upami aya murang kalih ulah teras ditinggali supaya mama henteu hanjakal sareng henteu sedih. Anu kasalapana bedog anu dianggo mencit abdi sing seukeut supaya enggal ngaliwatkeun kana beheung abdi serta supaya gampil margi ari maot teh kalintang nyerina. Singkat cerita eta bedog digereselkeun kana beheung Nabi Ismail tapi keresaning Gusti Nu Maha Suci eta bedog henteu teurak. Sangkian Nabi Ibrahim eta bedog teh mintul teras kumantenna dicobi dikadekeun kana batu eta batu beulah saking eta bedog teh seukeut kacida. Kalayan kekawasaan Allah eta bedog nyarios saur anjeun Ibrahim abdi kedah tiasa mencit Ismail tapi Allah miwarang abdi ulah teurak piraku abdi kedah nurut ka anjeun bari maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Akhirna anu dipencit teh geuning sanes Nabi Ismail tapi Allah ngagentosna ku domba nyaeta domba anu diangkat di surga anu pernah dikurbankeun ku Habil putrana Kangjeng Nabi Adam alaihi salam anu kurbanna ditampi ku Allah. Eta domba disimpen di surga terus dihirupkeun deui ku Allah. Menurut sapalih keterangan eta domba teh kalintang ageng pisan. Hikmahna pikeun urang sadayana ieu hiji papatah ti Gusti Anu Maha Suci rehna urang kedah berani berkorban demi kepentingan agama sampai titik darah yang terakhir. Sareng sing yakin setiap anu dikorbankeun ku urang moal matak nyilakakeun ka urang malah bakal digentos ku Allah kalawan kasayang dibales kalawan pahala anu kalintang agengna moal matak rugi upami dekaros di dunia insyaallah bakal karaos engke di alam baka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalawan mencit hayawan kurban Allah ngadidik ka urang supaya aya kepedulian ka jalmi anu butuh ka fakir miskin atanapi ka kaum duafa. Bangsa jeung negara moal kuat moal beres upami eta negara henteu dibantos ku kaum duafa. Para pemimpin gajina ageng eta teh diantawisna jasa para duafa. Para pengusaha gaduh bati triliunan eta teh jasa para duafa rela didamelkeun sanaos gajihna alit. Jalma-jalma kapengharanana bertambah hartana terpelihara
margi dijaga dibantos ku kaum du'afa umawi pantas Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadau innama tansuru hadhil ummah bidu'afaihim pastina ya umat kenging pertulungan disebabkan jasa para du'afa sareng jasa kaum anu lemah. Mudah-mudahan urang sadena tiasa ngemban amanat Allah aya dina ridho Allah serta salamina diwuwuhan rahmat ku Allah subhanahu wa ta'ala dijaga dijaring salamet tina balahi dunya nya kitu deui balahi akhirat. Taqabbalallahu minna wa minkum ahyakumullah kullu amin wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim.